asuh balik deui dina channel JKR Official. Akhirnya jambaturan itu ngenaan cerita-cerita mistis abang janing juri genderuwo kuntilanak dedemit dan akhirnya kumbeje oma upamanya terjumpa kali wonti peti ulah sosorangan isi aya nu maturan itu kamu dan saukur di Jumat Kliwon tiba Balong Jobang salah sahiji balong nu aya di Cihapit Manggahang. Salah sahiji balong anu lumayan lega. Di eta balong sok pirajeunnan dipake ngojay ku barudak. Sok sanajan asa kurang merenah lamun ngadon ngojay di eta balong. Lantaran caina anu tepati bersih anu biasa disebut cai kiruh, tapi da ari barudak mah lamun geus resep hese dicarekna. Komo deui lamun ninggang poe Minggu atawa poe presakola sok loba barudak anu keur meujeuhna carekeun ngadon garuyang di Balong Jobang. Kadang ngabandungan barudak carekeun sarupa kitu kalahkah jadi bosen dina nyarekna oge. Mat, Euy, geus ngadenge beja maneh? beja naon deui atuh, Sep? Unggal panggih teh beja jeung beja we nu diomongkeun teh. Lain, soalna ye saya ye ngadenge beja di Balong Jobang aya budak anu titeulem. Ah, nu bener. Tong heureuy, Sep ah. Aslina, Mat, aslina. Ari cekolot nama ye budak teh umurna 12 tahun, Mat. Can lila kejadian budak umur 12 tahun anu titeulem di eta Balong Jobang
kurang leuwih sababaraha bulan ka tukang kabar ngeunaan aya kejadian sarupa kitu nyebar ka mana-mana. Anu jadi sabab eta budak anu titeuleum teh hese kapanggihna. Sajabati pihak kepolisian nu datang rek neangan eta budak anu titeuleum teh, aya oge warga satempat malahan ti abri, ti damkar, jeung ti Basarnas. Kajadianana eta budak titeuleum teh pas dina poe Minggu, poe di mana barudak sok loba anu ngadon garuyang. Jam 10 isuk-isuk bala bantuan geus ngamimitian neangan eta budak. Samalah regu penyelam ti Basarnas oge geus ngamimitian nyelam neangan. Parahu karet mimiti mapai neangan ka tiap tempat. Tapi weleh eta budak anu titeuleum teh can aya kelemeng-kelemengna. Padahal anu ngadon neangan teh sakitu lobana. Sagala pola dilakukeun keur neangan supaya tereh kapanggih. Tapi hasilna masih keneh nihil. Waktu oge geus nyedek ka wanci magrib. Hampir jam 6. Sabab kaayaan eta tempat mimiti poe nya kapaksa neangan budak titeuleum teh dieureunkeun heula. Maksudna rek diteruskeun deui isukan. Kakarek tepi ka sisi balong. Kabeh nu aya di dinya ruas sarta muru ka salah sahiji parahu karet. Di antarana dina eta parahu aya warga satempat anu milu numpak. Eta warga anu milu teh ujug-ujug ngagerbeg kasurupan. Aing butuh budak. Aing butuh budak. Aing butuh budak hiji deui. Aing butuh budak hiji deui. Butuh budak hiji deui. Nu kasurupan hese di ubaranana. Manehna ngamuk. Samalah nu ngarajengan oge hampir kawalahan lantaran rongkah tanagana eta jalma anu kasurupan teh. Panonna anu kasurupan katinggali jadi semu beureum. Molototan ka anu aya di deket manehna. Malah katinggali semu anu ambek. Geus kitu aya saurang kolot anu nyampeurkeun maksud rek ngubaran eta jalma anu kasurupan teh. Katingali eta anu kasurupan teh awakna mimiti leuleus samalah tepikeun ka cageurna deui. Nganaha atuh sanggeus cager ujug-ujug aya di warga anu ngagorowok. Sing horeng eta anu ngagorowok teh sarua kasurupan. Jadi kasurupan teh anu hiji pindah ka anu hiji deui. Polana leuwih ngamuk tibatan anu kasurupan anu mimiti. Moal dibikeun deui eta budak mah lantaran rek diurus ku aing. Aing butuh budak hiji deui. Aing butuh budak hiji deui. Hadena wae aya kolot anu bisa ngubaran anu kasurupan teh. Akhirna nu kasurupan oge cager deui sakumaha biasa. Geus kitu neangan budak teh dieureunkeun heula. Maksud rek diteruskeun deui isuk-isuk. Singkat carita, nincak poe kadua. Poe Senen
Jam 10 isuk-isuk, tim penyelamat geus ngamimitian deui neangan. Tapi anger, can aya hasilna. Sok sanajan geus sagala cara diusahakeun oge, samalah waktu oge geus nyedek kasorenakeun. Waktu sore geus kaliwatan, usaha poe eta oge dieureunkeun deui, anu bari jeung taya hasilna keneh. Dina nying hareupan poe isu, nya aya inisiatif neangan kolot anu bisa. Jadi usaha dibarengan jeung tarekahna. Bisi eta budak teh titileumna teh teu munasabah. Kapareng aya kolot anu luhur ku elmu jeung jembar ku pangabisa. Dina poe katilu, eta kolot geus siap-siap aya di sisi balong. Saacan ngalaksanakeun naon anu jadi tarekahna, eta kolot merentahkeun ka sakabeh warga supaya milu ngadoa. Eta budak moal dibikeun lamun teh dipenta. Nya wayahna urang penta deui ku urang. Sok, bantuan ngadoa sabisa-bisa. Sanggeus beres merancahan balong, eta kolot langsung ngawur-ngawur uyah ka eta balong. Bari terus katingali, bibirna eta kolot kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun jampe pamakena. Tah, budak anu diteuleum teh bakal muncul sorangan. Tungguan we, waktuna tepikeun kalohor. Kajadianana pas pisan geus adan lohor. Sakabeh nu aya di sisieun balong ningali aya anu mucunghul ti jero balong. Eta anu mucunghul teh geuningan orai hideung. Lain anu jadi aneh, munculna ngan sakedapan. Da eta orai oge ujug-ujug ngiles teh katinggali deui ku nu aya di dinya. Geus leungit eta orai katinggali aya di anu mucunghul kaluar ti jero cai eta balong. Nyaan ayeuna mah geuning eta anu mucunghul teh budak anu titeuleum teh. Ningali kitu mah kontan tim penyelamat langsung ngangkat eta budak anu ngan ukur kari jasadna. Kajadian di eta tempat jadi pikas sediheun. Pang-pangna ngabandungan kolotna anu nyaleungceurikan eta budak. Eta budak titeuleum di balong jobang teh teu sanonoh, tapi titeuleumna teh lantaran anu ngageugeud di eta balong butuh ku eta budak. Samalah nyambung jeung caritaan jalma anu kasurupan teh. Cek omongna, eta anu ngageugeud balong jobang teh butuh budak hiji deui. Tisaprak aya kajadian sarupa kitu. Barudak anu sok ngadon ngaroja di eta balong oge jadi sarieun. Nyati harita di balong jobang tara aya anu ngadon garuyang. Sieun kajadian saterusna nimpa ka maranehanana.